Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui pamirsa sadayana katepang deui sareng simkuring Kang Ebet dina acara ngopi ngobrol na jero ngimpi. Alhamdulillah pemirsa sederhananya, mudah-mudahan atau kumaha damang sadayana pemirsa, ku abdi doakeun sing pada sehat panjang yuswa barari rezekinya, amin. Alhamdulillah pemirsa, urang enak tiasa podcast deui nya. Nah podcast ayeuna insyaallah bakal ngahadirkeun salah satu narasumber atau bintang tamu anjeunna anu ahli na bidang spiritual. Jadi mudah-mudahan podcast ayeuna ulah sapertos podcast kamari beda lieur. Nanti narasumber kacau. Ayeuna mah insyaallah mudah-mudahan tidak sehubungan aja nama tukang ahli spiritual. Eta namina teh Kang Ojan. Tangkin kurang ondang di dia nya calik cenah abdi dia Kang Ojana supados mungkin naon-naon bakal aya wejangan kanggo urang sadayana kitu. Tah supados teh nyangkolong teh kana waktos urang panggil ayeuna Kang Ojana ka dieu nya kituna tong ka mana-mana pamirsa tetep panteng ieu podcast. Oke sok diantos mantap. Alhamdulillah pemirsa sadayana, aduh ya Kang Ojan tos aya ieu pinggiran urang sadayana. Bih kagahnya nganggo jaket. Terus di nongol kan cepil jengset gitu nih. Jengset. Buarek ripuh deui kacau tukang podcast teh. Naon teh? Narasumber teh. Tapi kana lah. Moal beureun aya. Spiritual. Urang sapa heula Kang Ojan. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah damang Kang Ebet. Alhamdulillah tuh pamidamang gitu eta pisan ku abdi disuhun Kang Ojan. Gitu. Kumaha tuh Kang Ebet damang? Alhamdulillah abdi oge damang. Syukur tuh Kang Ebet teh damang mah. Mohon. Ya Kang Ojan haturun pisan tos sumping di sami-sami Kang Ebet sami-sami bisa caca. Suatu kebanggaan ya. Kudu bangga Kang Ojan pun bangga Kang Ojan di bidang spiritual. Di beberapa pertarosan udah mau ada kursus dua. Mohon kumaha pertarosan oge. Nu kahiji beureun kumaha carana urang biasa sukses. Pertarosan kayak abdi kahiji. Mohon. Anu kaduana ieu teh emang aya pertarosan ti para pemirsa gitu. Khusus anu jarom. Kumaha cenah upami urang anu biasa diberi. Waduh, waktu teh beri ke urang gitu Kang Ojan. Mohon. Tah supados teh nyangklong atuh iya Kang Ojan. Mangga. Sok pasien pasti jawab dua pasti Kang Ebet kitu. Tah ku kituna beureunan waktu sinarang tempat abdi nyakeun Kang Ojan. Mah Kang Ojan sok diwalang. Pasihan ucapan ka abdi sareng ka pamirsa. Siap. Mangga pamirsanya urang kupingkeun. Atur nuhun Kang Ebet. Sok mah Kang Ojan. Waktosna. Atur nuhun Kang Ebet tos mere waktos ka abdi kedah ulah waktos alhamdulillah pasihan saya Kang Ojan ningali ieu. Wios lah Kang Ebetnya. Punya wios. Urang langsung jawab ku simkuringnya. Ya Kang Ebet punten deui wae ya. Tadi harus ka abdi teh supados urang tiasa sukses pamirsa. Mun kada sukses gampil Kang Ebetnya hoyong sukses mah. Sukses kumaha tah? Hiji kuncina Naon cing? Apa mah? Itu moal. Aneh usaha atau kehet. Oh, sukses bener sukses tapi cicing we jeung cicing. Heis we. Mulai sukses. Tapi sukses mah di mana sok kasab karena rasa kasab. Benar kasab naon eta mah kasab. Rek tanur ai kuling maju lah. Gitu. Naonnya jadi tukang penyiar baru Pak. Penyiar radio, penyiar rongsok, penyiar Justin langsung ke penyiar rongsok dijamin kurik-kurik mana kayak sukses. Mohon ka hartos yang sukses. Lain enak cicing ngadadah kula beri takos silita. Bukan gitu. Saya tak kacau dewa ya sok kararasan sih. Anu kadua tadi dengan nginum heula anu nginum pamirsa ke main senang nginum padali. Boyong biasa beberi ku awewe gampil pakai Ebet ya pamirsa sadayana mah pilih di mana pamirsa sadayana tuh hayang diberi ku awewe nya teu kudu susah teu kudu lompat ka dukun itu ka dukun ieu gitu
gampil eta mah. Terus kumaha tuh? Kuncina hiji. Ayeuna Kang Ebet nya kata nabi pemirsa sadayana ka jalan. Alantung ke jalan. Tuh, Teangan di jalan. Hampir aku ya. Sesuatu nu bisa diteangan. Naon kudu teangan? nah di jalan. Ti kotok. Di kotok. Atau ti hayam. Oke, Ti hayam. Tai hayam. Kumaha carana cenah teh? Kumaha acarana? Eta si ti hayam anu bisa mah nu haleutkeun copot nya lawan geuleuh jempal we kumaha we carana Amin. jempal wadahan we. Terus Geus begitu eta si ti kotok di wadahan pemirsa. Nah, bawa ke mana? nengan ke tempat nu rame. Teangan awewe nu sakira-kirana dipikar sepuh Terus geus beunang awewe nu pikar sepuh urang. Baledogeun tek natarangna. Dijamin harita kene Wah, enak. Tuh Ya, heeh. Urang ngajamin. Ih, Harita kene ge diberi ku awewe. sarap. Eta kayak kunci. Salah dewa ya mana sumber teh. Pemirsa. Udah heeh we da kuti kotok mah teu diberi kumaha. Ripuh narasumber teh ripuh dewa ya pemirsa. Eta kayak entah sakitu kayak jangan ti abdi. Terus beres lah. Perkawis Kumaha we? bet eta jawaban abdi. Juat Sukses masuk ka rasa sing bener. nya mau di kasar bro ka hartos wa bi kasar. Babet kuti kotok. Teuing Dijamin kuti kotok. beri kotok. Ulah denge bahaya. Kudu kitu atuh hirup mah. Ditipu mereka podcast. Ripuh dewa ya. Nembe tempur yang minum meulah haus euy. Kaduhung diberi nginum lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kaduhung diberi ceng nginum oge. Alhamdulillah. Kacau, kasab sih kaharti kasab isti kotok. Kang Ebet. Kurang itu sih walar sadayana. Mohon di walar namanya tuh. Nyangakeun deui ka Kang Ebet. Nya kitu nah beunang. Sakitu ti abdi mah pemirsa. Ya, terus lah kada beres. nanya Kang Ojak, ripuh. patah dua patah. Berarti Dah, patah patah lah, liar lah. gitu. Waktu sinar tempat abdi nyangakeun deui. Aduh, Mangga kacau. Pemirsa imah mah dengan buru-buru beres kan. Urang buru-buru beres kan imah. Nya. Dadah we dadah. Kang Ojak dadah lah. Tutup Kang Ojak tuh. ada. Kacau mal bener. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kacau.